Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Waktu eta, murid-murid naranya kieu ka Yesus. Dupi anu bakal pangpunjulna di karajaan sawarga, saha? Yesus nyandak hiji budak leutik, ditangtungkeun payuneunana. Tidinya saurna, "Sing percaya ka kami. Maraneh moal bisa jadi warga karajaan sawarga, lamun henteu robah kalakuan jeung jadi saperti ieu budak leutik. Nu bakal pangpunjulna di karajaan sawarga, nyaeta anu daek ngahandapkeun maneh, jeung boga hate saperti hate budak leutik. Sing saha anu ngaku ka budak leutik pantar kieu, kukarana ngingetkeun ka kami, eta sarua jeung ngaku ka kami. Upama aya jelema anu ngalantarankeun salah sahiji budak leutik pantar kieu ingkar ti kami, eta jelema leuwih hade dibangbaluhan beheungna ku batu panggilingan anu gede, terus alungkeun ka jero laut. Memang cilaka di dunia teh loba gogoda, anu ngalantarankeun manusa pecat iman. Kaayaan kitu terus bae teu eureun-eureun. Tapi leuwih cilaka deui jelema anu ngagodana. Leungeun atawa suku maraneh lamun nu hiji pidosaeun mah teuk-teuk bae, piceun. Mendingan boga leungeun ngan hiji atawa suku ngan hiji tapi salamet. Tibatan leungeun suku jangkep, tapi diri sakujur dialungkeun kana seuneu langgeng. Panon lamun nu hiji pidosaeun mah cokel bae, piceun. Mendingan boga panon sabelah tapi salamet. Tibatan panon lengkep, tapi diri sakujur dicemplungkeun kana seuneu naraka. Awas, ulah ngahina ka budak leutik pantar kieu. Ati-ati, sabab malaikat-malaikatna salawasna aya di payuneun Rama kami di sawarga. Ari Anak Manusa ka dunya teh rek nyalametkeun jelema anu leungit ti payuneun Allah. Cik, upama aya nu boga domba 100 leungit hiji, ceuk 88 diantep heula nyaratuan di lamping pasir. Ana nu leungit geus kapanggih, nu bogana tangtu leuwih atoh ku eta anu hiji tibatan ku nu 88 nu henteu leungit. Rama maraneh di sawarga oge kitu. Kahoyongna ulah aya saurang-urang acan umatna anu laleutik keneh anu leungit ti mantena. Dulur anu boga dosa ka maraneh kudu dipepelingan, tapi paduduaan bae. Mundaekeun nari masalah, maneh untung bisa ngahiji deui jeung dulur. Tapi upama embungeun ngadenge pepeling maraneh, kudu mawa batur saurang atawa duaan. Sabab ceuk kitab suci, pikeun netelakeun yen anu dituding teh nya salah, kudu kasaksian kuduaan atawa tiluan. Lamun geus kitu neugtreug keneh, beberkeun perkarana ka sajamaah. Upama ku sajamaah ge teu mental, anggap eta dulur teh deungeun-deungeun anu teu nganyahokeun ka Allah, atawa anggap bae tukang mulung pajek. Jeung kami ngabejaan, naon bae anu ku maraneh di dunia ditolak, di sawarga ge bakal ditolak. Anu ku maraneh ditarima di dunia, di sawarga ge bakal ditarima. Jeung iraha bae lamun maraneh di dunia mangnedakeun hiji perkara kuduaan, tangtu ku Rama kami di sawarga dimakbul. Sabab di mana bae 2 atawa 3 jelema kumpul mawa jenengan kami bakal aya di dinya. Petrus unjukan ka Yesus, "Gusti, upami pun dulur gaduh lepat ka abdi, sabaraha kali abdi kedah ngahampurana? 7 kali?" "Lain 7 kali,
kudu 70 kali 7 kali, walerna. Sabab kerajaan sawarga teh saperti misil. Hiji raja anu rek mereskeun hutang badega-badegana. Sanggeus ngayakeun pamariksaan, aya badega anu dideheuskeun hutangna jutaan. Kusabab teu bisaeun ngalunasan, ku raja dititah dijual jeung saanak bojona. Katut sagala pangabogana pikeun ngalunasan hutangna. Eta badega ngarumpuyuk sujud bari ngalengis. Nyuhunkeun sarantos. Tangtos bade dilunasan sadayana. Raja karunyaeun, malah hutangna dibebaskeun. Ari geus di luar, eta badega teh amprok jeung badega deui anu boga hutang ka manehna rerebuan. Kumanehna ditongtak, terus dicekek jeung disentak. Bayar hutang maneh. Baturna mani ngalengis bari deku. Sabar, menta tempo, engke ge dibayar. Kumanehna teu didenge, kalahkah dijebloskeun ka panjara nepi ka hutangna lunas. Badega-badega sejen barang nyarahun eta kajadian, kacida ngareneseunana, tuluy arunjukan ka raja. Badega kejem teh disaur jeung dicarekan. Dasar badega tanpa guna. Maneh mani ngalengis ka kami, nepi ka hutang maneh ku kami dipupus lantaran karunya. Cik maneh oge sing aya ras-rasan ka batur. Raja kacida benduna. Eta badega tuluy dijebloskeun ka panjara, dihukum, nunggu hutangna lunas kabeh. Saur Yesus deui, rama kami nu di sawarga ge bakal kitu ka maraneh. Kajaba lamun maraneh ikhlas ngahampura kasalahan dulur. Sakitu dawuhan Gusti Allah.